saldo ya saldo. Mantap pisan euy. Sampurasun. Rampes bos. Pak Dudung. Calik bos, calik. Gimana wae teh? Ngaja paling geus janjian rek ka dieu. Eta cai. Ayo, nya tadi ngawe teh cenah ke si Siogi keun cai berarti ieu cai abdi. Adia. Iya. Ayo, mun ditampi. Mau kieu. Ayo. Iya buluan geuning. Eta biasa ti ditu, ti dapur. Iya, sanes ucing, rambut abdi. Aduh. Bos. Ieu teh abdi teh bade nuhunkeun. Leres, teh tingali ayeuna mah abdi teh tos majeng deui usahana. Iya gara-gara bos gonet pan. Nya syukur atuh. Upami ayeuna Pak Dudung usahana tos lancar. Ieu naon ieu? Kela saldo. Keheula. Hartosna omat. Lamun geus sukses di kota. Kudu inget, kudu emut kanu jadi anak jeung pamajikan. Eta nu penting mah. Ieu teh kamari usaha teh agung. Oh, labana teh agung pisan. Tah ieu teh etangan kanggo bos. Sakantenan sitor, sakantenan aya langkungna. Mangga dietang we dietang. Aduh, walah. Guningan seueur kieu. Abdi mah tabungan mah tos miliar-miliaran. Kantenan atuh ieu. Janten ieu. Iya, tos janten hakna pamajikan Pak Dudung. Kamu abdi jeung anak di bumi nya. Nya makanya nyanggakeun leres pisan. Aduh, kela nih ada. Sok dieu di tuh dieu nih. Nyanggakeun nya kanggo Pak Dudung nya. Ieu ditampi. Nah, ieu enggak. Bos konet. Ieu sakieu. Ya, biarlah sakedeung deui. Dedek, geuning kitu, sok. Tekeng perebutan HP, sok dicanak ya HP-na ku teteh. Sok, sihan pura. Nah, gitu nya. Mangga hatur nuhun dina pantesan doa-doana. Nya, tekeng perebutan HP. Dedek. Nia. Bapak, ayo dia Bapak. Bapak. Itu geuning padu lho kita story. Nya. Puji Gusti, kula wargana nah hiji deui. Ya, bener. Aduh, sae itu bisa. Ibu, Bapak Uwi. Mana ibu? Nya. Ibu, Bapak Uwi. Hah? Bu, Ibu. Bapak Uwi. Iya Bapak Bu. Bapak Bu. Pak. Gusti Pak. Sehat ya. Kumaha Bu? Sehat ya? Sehat sadayana ya? Sadayana sehat ya? Bapak sehat. Salah nih ya Pak Bu. Doa urang teh berarti dikabulkan Gusti. Puji Gusti nya. Bapak enak teh sauwi deui. Ibu. Ampura Bapak Bu. Ampura Bapak. Sami. Ibu ngangkat ya punten. Urus. Mang Mitra, aduh Mang Mitra, carita kehidupan di tanah Sunda. Mang Mitra, aduh Mang Mitra, carita nu jadi berkah kesadaya. Sampurasun. Rampes Mitra. Mangga calik. Sok, Dedek ka dia? Mangga, Sok, Dedek. calik, Mang. Nuhun. Pak Mitra, damangnya. Puji Gusti Pak Dudung. Mohon ieu teh Mang dinten ayeuna teh teh kalintang bingahna margi doa-doa urang sadayana diingetkeun ku Gusti, diijabah ku Gusti, pun lanceuk tos sumping deui geuningan. Aduh hatur nuhun. Mohon. Leres Bu Imas, Pak Dudung, ieu sapagodo sareng pangandika Gusti. Kieu gerenya unggalna pangandika Gusti. Dicandak tina Matius 18 ayat anu kagenep. Kusabab kitu dua nana geus lain dua deui, tapi hiji.
Kulantaran kitu anu geus dihijikeun ku Allah teu meunang dipisahkeun ku manusia. Nah gitu Bu Imas, Pak Dudung. Hatur nuhun Mang Mitra, hatur nuhun Ki Guru. Paminten segala rupi masalah ge tiasa dibereskeun sasarengan panginten nya Mang nya. Leres Bu Imas. Hatur nuhun ka Pak Salam ieu teh Mang Mitra anu nyadarkeun ibu teh. Hatur nuhun Mang Mitra.